Aya sabari hiji anu bakal kurang diwawancara. Muka hiji namina Bapak Parman, sareng muka dua Bapak Supri nya. Jadi mangga tonton ieu acara Dewi Karense. Tanpa basa-basi hayu urang panggil sarangan anu kahiji nyaeta Bapak Supri. Mangga Pak Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang kan? Damang. Aduh, hapunten abdi teh ieu. Diacuk ieu, ngan golek bong di sarung, ngambe dongkap. Di Paliman? Uih jalan, di Cicalengka, terus dibakan mobil. Mana teh langsung ka dieu di geran ku atas. Aya naon kan kita menyasar ada bos kieu. Iya teh, aya sabaraha halnya dibalik urang di Tarosan. Kumargi panginten ieu warga teh hoyong terang terkait sopir. Aduh, lalu marewas tadi di jalan di Tarosan ku polisi, ayeuna di Tarosan di Ditilang. dieu. Ditilang. Ditilang itu pentilan acun. Ya, padahal si mesen kan kumplit segala kuntit. Nah, abi teh masihan we. Sabaraha? 1000. Tapi dia cantik, gua jarcok. Amat sok asor. Iya, sari. Iya, semangat. Oh, eta anu kahijinya, anu kadua masih terkait sopirnya. Namina Bapak Parman masih bergelut di bidang sopir sampai sareng Pak Supri tadi. Mangga hayu urang panggil sami-sami sasarangan Bapak Parman. Mangga Pak Parman buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama ayah. Benama. Tadi kami ditewak deh. Bunga bikin. Sabaraha diberi daman. Daman. Tadi sabaraha. Nah, 500 gitu. Boga kakak ditewak teh. Aduh, nya babaturan. Kamari, tadi mama ditewak deui. Ayeuna telepon teh cenah urang ditewak boga kakak. Ada bapak polisi dari bagian aja badi jauh. Dan sabaraha mah? 1.500. Hebatnya kan. Paling mana ya, Abi? Akan mau di sana. Paling dia. Oke, dia. Alhamdulillah dua tamu perantau sumping hayu kurang sadayana tingali oge simak ieu taksol terutama untuk para bapak, para intina para sopir anu Hilang kan lu? peryogi penjelasan terkait cara mengemudi oge panginten anu sumaina teh oleh tak ayeuna disimak di karensenya hayu mangga. Nah alhamdulillah panginten ayeuna kurang bakal ditarosan di dieu abdi parantos aya sekitar 10 pertanyaan. Anu mana pertanyaan ieu teh hiji hal anu sering pisan ditaroskeun ku warga terutami warga masyarakat di dusun Cikanyere, di dusun Lampajang sami. Da mangga sok ayeuna nama panginten ku sabab ieu teh hiji acara nuju penting-pentingna terkait sopir. Mangga tingali oge simak jawaban-jawaban di narasumbernya. Tadi dia aya 10 pertanyaan panginten Bapak Akang ya. Mohon 10 pertanyaan. Mangga engke diwaler anu sa jelas-jelasna gitu. Mohon. Kumargi ieu teh panginten hiji acara anu sarosna matos lami teh hoyong diacarakeun ieu teh.
ngan dina waktos ayeuna panginten hiji Jadi sampai tuh aduh astagfirullah mati ini sampai dia pengen bakar mobil lah gitu. hapunten nuhun sok mangga di leuweut Aduh Pak. mangga Kang Parman Mun kita nuhun. aduh hapunten ya teh Kang abdi Iya, itu sawios-wios teh sawios. saaya-ayanya ininya saktalah aya masuk aya kopi ohon panginten gitu ada kahiji jalaran waktos parantos wengi nya da ayeuna teh pauri sadaya ieu acara teh panginten dadakan jadi waktos wengi pami ningali tina jam mah tabuh 10 ayeuna nanti jadi panginten di enggakeun wae supados ieu pertanyaan tiasa rengse nya nu kahiji panginten Kang Supri Kang Farman di dieu teh aya pertanyaan naon kita orang tinggal heula bisi lepatnya ada pami lepat mungkin nanti nyambung ka ditu na kan Mohon. hiji kieu kan akang teh saleresna ieu teh tos sabaraha lami nyandak mobil Aduh, upami diperhetakeun kana lami mah abi teh dah Ya, nyandak mobil teh saka emut abi ieu mah di kelas 2 SD ge abi tos nyandak mobil kan Mobil lah. Ih, cigila di kelas 2 SD Ada betot gininya. Jelas pisan abi di kelas 2 SD tos ngebantu mobil mobil naon tah upami bapak teu percanten ayeuna mah kieu we Pak bapak naros bapak ti iraha nyandak mobil abi ngamar di kelas 2 SD ge abi mah tos nyandak mobilnya percaya mau percaya kelas 2 SD orang semua mobil didinya mau percaya man orang mah gampang cara nama kumaha ya cara Sok, kieu lah. mobilnya ibarat ieu urang teh ieu mobilnya urang teh dibawa we di kieu panyebatna ge bawa mobil kamu mobilan iya maksudnya bapak nyebat ke abi teh bapak cenah teu iraha nyanyanak ke mobil di kelas 2 SD ya abi mah tos cacanak malah lamun hoyong maju mah ku abi teh ditalian ku benang tuluy diseret make nyere pantes ieu disebut cincang mobil teh buka enge malah kitu si ieu teh hayangeun ieu si Parman teh matak di baheula nepi ka ayeuna si ieu mah hewe nuturkeun bujur urang disilang milu disilang urang mah dia milu nggak urang disarung ya milu bisa sarung kan sakit tumpung urang mah make baju ieu si ieu mah baju sendiri tadi di jalan tah gitu si ieu mah tara pengawasan Ieu mah kabeneran. Kabeneran. si ieu mah kebeneran gitu itu Pak ada bapak tekenging salah narosna ari abi mah rada mikir gitu Ngatak tadi suruh bapak cenah kahade pertanyaan dia cenah da bisi mahiwana. Dina mah bapak di mahiwana. Ini mah bener. Di kelas 2 SD nyandak mobil ke sok. aduh ternyata pertanyaan salah Nah, kurang cocok atulah Berarti gitu. bapaknya kurang pengetahuan gitu. jadi eleh kudu sumber enggak satu ayeunanya eta pertanyaan kahiji panginten nu kadua ieu teh ka mana wae akang nyandak mobil Ulah nyandak deh Pak, nyupiran Pak. Gitu. salah deui wae nya Ieu teh heula aya narasumber teh Abi. Anu pinter teh Abi bapak. Ini kan Abi teh serba bodoh. Iya. Jantan pertarosana teh bapak tos dugi ka mana we nyupiran mobil. Gitu. Ya, Cicing ya. Jadi kumahnya eta sok masalah supir-supir teh jadi sok bingung. Jadi abi masuk kana kurang we kana mamun teh jadi tuang lah intina mah gitu. Malahan abi ge ye mekel geraya koaci. Abi nyupiran koa ieu Lahin cicing. Ari maneh kududungan maneh dibereka sabaraha? sabarahnya. Buat ka madang mah di restoran. Di Ibu Ugi, madang teh di Ibu Ugi atawa di Ampera. Nah, di maneh balik memekel kuaci Tapi sebenarnya sebarang ayeuna teh keur live ya teh bisikan. Oh, Dan iya. mau dudunungan. Ya, kayak
lain mana ieu. Tapi kayak rasanya dunungan uing. Lieur bageula lieur teh ka ieu ge lieur sama lieur lah. Lieur. Geus cicing. Nah tadi teh Kang, punten ieu da ieu sakencengan wae teh cicing ieu mah. Jadi bingung ieu teh kan. Cinggal urang baca heula pertanyaan di dieu teh kan. Kade hati-hati jeung abi mah abi mah supir. Sok polisi ge sok dibohongan. Sing urang di dia teh pertanyaan nu kadua teh kieu ieu. Tadi teh mah ka mana wae akan nyendak mobil tos di roller nyantas tadinya. Aja. Kasih ada juga bae kan. Abi mah nyendak mobil mah Kang tebih. Mah kadang-kadang sebeakna bensin lah keun wae nyasap ge ka mana. Ngan anu pernah ku abi ka Tincak mah Jabodetabek. Apa teh mana Jabodetabek? Saha teh Bapak terang? Terang signa Jakarta, terus Bogor, terus Bodotorek. oh lain dusun ieu teh nu ngundang urang. Oh, cicing ieu teh resmi. Ih, pancena lain. Jabodetabeknya. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Deket nu kitu mah urang mah leuwih jauh, Pak. Atuh jauh lebih ka mana? Atuh bener. Jabodetabek, J-na ka Jalatrang, B-na ka Bojong, T-na ka Tangerang, jauh. Jabodetabek, Tasik atuh Nagasari. Naik apalun batur. Ih, apalun eta teh rengkeun penjauh-jauh bener Nagasari. Bul teng nepi ka beak tajung tengna eta teh. Terus dijual bek nama kah? Urang teh rada bingung. Tah aya we hiji penumpang. Nya, si penumpang teh mah ka mana? Ayo we cenah jalan. Jalan jeung urang teh. Nu puguh naik ka mana? Urang teh cenah teu nyaho rek dijujug teh ka mana. Tah terus kumaha tuh ieu? Bapak nepikeun ka cenah urang teu apal. Urang teh diantirkeun we ka mana? Pak, geus nepi di dieu. Wah, nya geus atuh turun. Nyawa di mana? Nyawa di mana-mana bingung, urang leuwih bingung lah. Ngaranna mah ieu meureun nu ngaranna Jabodetabek teh. Jabodetabek teh. Jalatrang, Bojong, Talaga Sari, bekna teh eta meureun. Oh, bekna teh ieu nanti handapeun handapkeun Talaga Sari kok ente diantirkeun teh. Berarti bekna teh marga mulia. Nah, eta teh bek teh pedah pangtukangna disambungkeun ku ente jeung main bola. Geus we lah bek eta mah jadi Jabodetabek. Jauh teh. Atuh urang kembuk kan. Punten nya adi nepi ka jeung teng-tengna beak tah. Ieu tengna mau dijual. Hah? Yuk, aduh, bensin, eta ada bensin. ieu maka ada Tengna. rada ieu dan ieu mah ieu. Yo cicing dengkeun tengna teh ku aing teh diganti. Budrem. Jadi saya Ada ai kebayang mobilnya itu segini kumaha eta? dibuat di luhur. Oh, di luhur. aing teh dikira. Isi, di mana? Gede, sama dikira teh da aing muatan gitu. Cuma ke segitiga ge. Eta mah tak jadi eta Geus mah. pusing lamun urusan jeung Pak Polisi mah geus pusing. Sagala kala kudu tanda tangan. Tapi aing dipikir-pikir aing nalun ku polisi minta tanda tangan, polisi teh nya oh pegawai negara. Ka aing ditanda tangan berarti aing teh leuwih. Berarti tadi teh ka Jabodetabeknya. Tebih oge nya nyopiranna. Tebih, Pak. Tebih eta teh cek abi ge. Nepi ka bensin beak, tank beak dijual digantikeun meuli deung tah bensin teh kana deungkeun. Hampir beak deui eta nya saya kamari sacurulo. Bensin teh kan adreumkeun. Kana deungkeun. Ai dreumna teh mana? Eta mah manggih ke aspal geuning aya pemborong ta urang tonggo. Atuh, Papanggih di jalan lain dibere. Papanggih geus anggeus ka aspal jeung cenah bawa ta urang tonggo tah di dieu nu ngawarung indungna geuningan. Saha? Oh, ada ada aduh, bak mana si Sujeng lah eta. si Sarboji. Tah si Sarboji. Dibere si eta untungna teh si eta. Tapi we eta di jalan di bensinannya eta drum. Udah ditumpuk urang teh mobil mutuk-tuk hidung. Nah, pang hidung kacampur jeung aspal. Leheung atuh. Ih, boro-boro maju mogok. Aya kono kedunungan ge dicarekan tah. Bet mobil baturnya. Oh, coba mobil batur. Astagfirullah. Halo, bentuk nama bensin dicampur jeung aspal bayangkeun kumaha mana. Aing banyak kalah digelendeng wae we ku ante digumbah kana potna. Dihirupan di anggar ngebueul. Kebayang. Oh, Kebayang. jauh pokona mah geus. Geus atuh eta kaduanya. Nah, sok. Jadi kesimpulan apa ngenten
Akang teh tos nyenak mobil teh lumayan tebihnya kan. Tebih? Ka Jabotabek. Oh, ini karek balik yo. Ngan beda Jabotabek jeung Persina abdinya tadi Jakarta Bogor Tangerangnya, ieu Ngajalatrang, Bojong, Taraga Sari. Baik nama kita ada jalannya sabtea. Jalannya sab handapeun Taraga Sari. Oh, berarti Marga Mulia. Aya penjauh nama kan terakhirnya. Beakna geus Ketika biak bensin, jeung teng-tengna dijual poin teh. Manggih we drum. Manggih drum tah. Di si bapak si Sujeng. Heeh, bensin teh bahkan tusieun beakeun bensin deui, sieun ngajual teng deui. Berarti lamun beak deui meureun aing teh ngajual. Eta drum meunang pake meuli bensin di wadah kananan parman we. Bensin ade lamun drum dia dijual. Aing di berbagi nama lieur. lieur jadi anak tahu apa nu lieur. Aku Si Parman. Ecan lu kadua kan. Ya, kayak gitu. Atuh seueur Kang ieu aya 10 pertanyaan. Aing mana dia ngajawab. Aing bae. Kumaha ada euy aing tunduk Ngajawab. Oh, geus tunduk kan? Sok lah. Saya nanya ieu demi warga masyarakat. Kopi heula di Kopi heula mangga. Santai sok. Aduh, nu aing mah hideung ye, nu aing mah coklat mah mah hideung euy. Hideung, Bawa aspal tadi ditinju. Atos kan ngalir. Atos. Ieu teh udah urang teh diudag gua tos. Mohon. Ayeuna katilu Kang. Mana ke urang tinggi. Heula ieu di udah kuat tos ya kuat. Tos udah Cipta akang juga nu sieun di udah kuat Waktu. Jiga ngahangun waktu teh atuh Kang. keeuy. Aing malam kerjaan pun teh asap bingung ya teu masuk anu bingung teh eta mah abi jeung si Tang Kenapa ngabahas wae? Lain, bingung teh ieu teh. Cenah nanti kejar. ke sieun cenanya Sieun diudang waktu Karena mun geus jam 12 kan keeuy. oh aing oge tapi euy Emang balik keeuy. rumah Ya. Lamun jam 12 ka makan pan keeuy. aing coba lamun penting teh mobil can diumahkeun sia kan geus teleponan wae Bahaya. Kumaha lamun diingkep di rumah. Anu katieu nya. oh Ini katil teh kumaha Kangnya? Upami mobilna teh teu naik dina tanjakanana. awal mana bisa ngajawab mana yang atuh menyanyi wae aing lah mana mah aing kumaha dan can pernah euy wing mah Sok lempeng wae ngeuleunnya. jadi kumaha sok kita oh direwelkeun meureun si Parman mah didokrakeun jadi naik wae gitu Berarti lamun manggih tanjakan balik deui. Teu jadi naik gitu. sih mah dengan jadi ilmu akan mudun jadi jadi dia mah eureuna lamun magi jungkrang geus eureun modal sieu marah magi tanya aing urang mah kieu masuk dibikeun kanu ini naik di dia nyampa penumpang gigireun ieu maneh nu nanjak gitu jadi wing mah tara manggih nu nanjak Sing aku mah Kang cicing ya jadi kali dikeun si ieu mah cenah ka penumpang gigireun jig maneh nu nanjak berarti penumpang turun nanjak ka ditu si ieu ngajedog jeung mobil si para ugu cek aing geus mah geus tundung meureun sia teh ditilang teh 1.500 lah ketika stres gitu penumpang kita turun kita nanjak penumpang terbawa ku sia mobil yang kita penumpang nanjak penumpang sih waktu kayak cicing tuh kan kalau kemana mundi. Kumaha cing tadi pertanyaan tadi. Kamu mobil teu naik dina tanjakan. Kumaha? Mau gatrik ieu. sok cing kumaha wing Mau mobil teh nya teu naik kana tanjakan. Aing naik di karayakeun wae lalaunan dina gigi hiji. Ulah loba-loba gigina kana jadi diaradu. Mau teh ieu. Air bal macing Dina hiji we tubluk itu. Tapi lamun jamal mun sukuna hiji hese nya. Kudu dua angger. Dina tanjakan mana hiji ece murawil. Angkat merondang bisa cicing. Kayak na aya mobil ngarayap bakaya sirup kan. Ih, maksud ngarayap teh lalaunan. gitu Sok jadi ayeuna kieu akan salah deui. Cek mobil sok ayeuna langsung kaya. Oh, tahu gitu. Lain motor pakan nyebutna tadi sireum nu ngarayap teh lain mobil. aduh Cik ayeuna mau cek ayeuna kieu. Aya teh mau nya teh sireum anu lempar akhir ngarayap. Jadi ibaratkeun mobil urang mah lamun dina tanjakan teh komo nu tanjakan kieu ye.
Dan Oh, tangan raya. entah lamun teu kuatkeun urang boga trik. Naon? Urang teh direm tangan deui. Penumpang turun, dia mobil teu kuatkeun, turunnya. Tah dorong, tah geus dorong, ku aing mah digas we tuluy tinggalkeun. Naon nanti ngakeun? Penumpang mah bari aing teh goodbye gitu. Nah, kata geus mau aya bisa aya duit geus diurangkeun, masih naon. Lah, berarti eta mah atuh meureunnan Dengekeun heula engke manggil Dakar, itu teh pan mogok, aing eureun heula. Ku aing dialungan tambang, disarapeun. Pan diderek aing teh. Maksudna aing mah kan derek jaman nu tadi galeun dihandap. Atuh bete yang udah garugus. Atuh da leumpang galeun lain badogol pae, badogol. Derek sama muntah gitu. jadi aya abri keur latihan sok wah gitu gagal. Urang tadina urang udah teh jadi abri ngan gagal. Kenapa enggak sing keongan. Pas dibuka sepatu cenah pakai bibir bau. Nah si ieu Julina teh kieu kabeh. Dia usahan bau diambuan kieu pas ngambeun aing euy. Utah. Bos teh kadieu aya teh si dewan dirinya teh meureun teh geus nahar jeung naon. Eta bau suku aing kuat eleh ku bauna utah dewan juri. Jadi aing teh anger asup keneh di dia makan. tengah dan tuh. Rek ngadat kumaha da bauna eleh ku utah eta. Utah dewan juri. Da ti anger aing gugur geus lah eta mah baheula eta mah baheula. Nasi kuat mah nya. Nasi kuat. Oke, Kasarna aing gitu, capek-capek ge diundang ka dieu nasibna kudu ka dieu tuluy aing yang molor. Datang we nya banyak. Heeh, bagus dulu. Masih mau rendu bisa yang ngekeupan maneh we nya ka si Ijem mah. Jemna puguh eta mah. Kunaon Kumaha keur ada sia teh mere duit. Ya duit ek mari dengan sangunan. Pemajikan maneh. kan kuaca. Geus penting balapan mah. Heeh, geus di aing aya sambal tarasi jeung rendok cengek dina. Berarti kesimpulan nama tadi teh ngarayap kang lalaunan lamunan jak teh tayina meureun anu kaopat kang ieu. Wah, ieu mah 10 panjang nih Kang ieu teh. aduh 10. Mata sabarnya aya kene waktos tengah. Jadi pas jam 10. Oh, Cing kaopatnya. Mohon sok kumaha. Iya kan. Lamun mobil mogok kumaha tah cara jang nyelesaikeunna meureun ami maju deui kan. Oh, cik maneh kumaha heula mah lah, we ngopi we teu dek beak nalapar maneh tak aya ranginang kan. Kepas kenapa ya? Nah, kan. Maneh Jadi mobil mogoknya. Thank you.